kamari kita tengah aing nini gogorowokan ke orang Jakarta lebaran haji pan ngerakeun Pak bari ngogorowok teh. Hei, jangan main ke sana. Di sana jalannya leur. Eta aya bahasa Indonesia. Nanti kamu tikos hewan. Bapana keur ngarokok bari ngopi jengkat hareupeun kolot tur kolot kadupak jumpalik bapana nangkarak. Nganukun dileret sorry beh. Masih mending nyebut babeh ka bapana bokap. Aya indungna nyokap, aya akina nyakop. Datang ninina nyokep kayana. Ibu, ieu salah indung bapana keneh. Baheula pan keur anyar panganten sok dilebay-lebay bahasa salaki jeung pamajikan jadi diikutin ku budak. Ai keur anyar panganten mapan bapak ge ku pamajikan teh dimanja dipuja menikos raja. Eueuh panganten anyar dahar di dapur di kamar kabeh oge. Salaki rek ka dapur teh pan ulahun ku pamajikan. Ulah bau aceup. Cuih najis. Nyebut asup ge aceup. Anyar panganten maletah awet teh sok ngaradak monokan. Nyebut kancing lesot ge encing encot. Naon si encing encot ka kancing lesot. Anyar panganten mah salaki ka pamajikan nyebutna teh teteh, pamajikan ka salaki aa teteh, ayah ibu, mama papa, mami papi, ami api, emi bihun nya kitu nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Nu ngajawab salam didoakeun sing loba duit. Kompak sia kana duit mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man azama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala an-nabi fi hadisil ukhra man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas sahidina was sakirin walhamdulillahi rabbil jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum saya mulai sadaacan kukula dilajengkeun hayu urang babarengan mengumandangkan lantunan pujian kehadirat Nabi. Mudah-mudahan dengan keberkahan lantunan pujian kepada baginda Nabi, lantunan tawasul ke baginda Rasul, iringan solawat kepada junjunan sadayana nu hadir pada malam hari ini, balik ka imam masing-masing. Cita-cita, keinginan, kahayang, kahoyong, doa, harapan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedang punya penyakit malam hari ini Allah angkat penyakitnya. Nu boga masalah dibereskeun masalahna. Nu boga cita-cita jeung kahayang dikabulkeun cita-citana.
anu keur boga kabingung diganti ku kabungahan, anu boga kasusah diganti ku kasenangan. Mudah-mudahan nuker baroga hutang katingali orang Cidadap ibu-ibuna kompak ya bangetna banget Bang Emok kabeh di dieu mah. Saya tanya jawab yang jujur nepi ka dieu Bang Emok. Aya nu nginjem ka Bang Emok, nu nginjem ka Bang Emok didoakeun ku aing paehna tengah jepat emok nepi kana kuburan sia. Mudah-mudahan balik ti dieu sing kabalalayar hutangna. Nah, ya nupang kencengna nupang gedena hutangna. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, sajelema nu maca sholawat kepada baginda Nabi, barang siapa yang melantunkan pujian kepada Rasul, warafa'a sautahu, diangkat suaranya, ditinggikan suaranya, ditarikeun sorakna, diluhurkeun suarana, kata Nabi, wajabat lahul jannah, diwajibkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sadayana keluarkan suaranya bareng-bareng. Allahumma sholli. Angkat suaranya. Wa asgili. Bareng-bareng. Allahumma sholli. Wa asgili. Wa akhrijna min bainihim limin wa ala wa sahbihi. Sakali deui Allahumma sholli. Allahumma sholli wa asgili wa akhrijna min bainihim limin wa ala Allahumma sholli wa sallim wa barik hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, tokoh masyarakat dan kesepuhan nu aya di kampung Cidadap, nu teu tiasa diwincik, diwiji-wiji, dibilang saurang-saurang, dihitung satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim simkuring kamarantena. Wabil khusus kapangarsa Kiai Haji Jayuni, Pondok Pesantren Muhajirin,
Kiai Hasan, Kiai Ulung, Bapak Sastra Miharja, Bapak Eman, Bapak Soboy sebagai ketua pemuda, Bapak Dayat, Kiai Aceng. Kita doakan alim ulama, tokoh masyarakat, para kiai, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Aparatur pemerintah min adnal wilayah ilal a'lal wilayah, Pak RT, Pak RW, alhamdulillah malam hari ini orang dihadiran ku Ibu Lurah. Berikut seluruh para panitia penyelenggara peringatan hari lahirnya baginda Nabi. Mudah-mudahan pengorbanan para panitia dan pengorbanan seluruh warga masyarakat Cidadap dinangayakeun acara takziman wa takriman, mengagungkan dan memuliakan hari lahir Nabi. Pengorbanan moral, material, harta, benda, pikiran dibalas Allah dengan pembalasan yang berlipat ganda. Atuh teu hilap sareng teu poho dan tak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, aki-aki, nini-nini, parawan, bujang, randa, duda, para pemuda dan pemudi, santriawan dan santriawati, juga anak-anakku sekalian yang saya cintai, kaum muslimin wal muslimat, nu sami-sami hadir di haflah mubarakah, di tempat anu pinuh ku lautan rahmat, di tempat yang penuh dengan lautan magfirah. Mudah-mudahan sadayana nu ngariung dina ieu tempat bukan hanya berkumpul di dunia saja, tapi dengan keberkahan bulan Maulid, dengan keberkahan peringatan Maulid, dengan keagungan baginda Nabi, kebesaran baginda Rasul, sadayana nu hadir dikumpulkan kembali di hari kiamat di bawah naungan bendera yang agung, liwaul hamdi, benderanya Sayyiduna wa Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urang babarengan lebet kana surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, moal panjang lebar anu kusim kuring rek dibahas penting ieu da ieu sorana ge geus rek beak kitu Bu. Di tanggal 1 Mulud nepi ka penting ieu beurang penting aing gogorowokan teu eureun-eureun. Amplop geus meunang 2,5 karung. Teuing geus sina mah ka mana. Makanya saya tanya, ya penting-ting tak? Jawab yang kompak, penting-ting tak? Kuat tapi ke jam 4. Nepi ke jam 4 kuat? Alhamdulillah. Ya tenitah ngaji apa maehan aing. Ceramah teu kudu panjang-panjang Pak. Cai saember dieusian pinu teuing caina leber bahe eueuh manfaatna. Betul? Betul? Yang penting saya ceramah orang dia balik mawa L. Jawab yang semangat. Saya ceramah orang dia balik mawa L. Aing balik mawa am. Amal. Amal. Amplop. Mohon maaf kasepuhan, saya sudah 26 tahun jadi penceramah. Sumpah aing teu butuh amplop. Nu penting mah doa. Oh iya haram jadah doang orang Cidadap ya. Ibu-ibu na jurig duit kabeh sih. Tapi alhamdulillah saya bangga diundang ceramah oleh masyarakat Cidadap. Kenapa saya bangga? Para kiaina kompak, aparatur pemerintah jeung tokoh masyarakat na kompak, para panitia jeung pemudana semangat. Nepi ka penting ieu para panitia ti suksruk ti dungdung, hulu dijeun suku, suku dijeun hulu, irung dijeun tuhur, tuhur dijeun irung, bibir dijeun pingping, pipin dijeun bibir, punuk dijeun dengkul, dengkul dijeun punuk, gesang badak, gesang leutik kalaluar, peras keringat banting tulang demi terwujudnya dan suksesnya acara peringatan Maulid di Cidadap. Berikan tepuk tangan untuk para pemuda dan panitia di Cidadap. Dan yang kedua saya bangga, ternyata para kiai di Cidadap sukses ngabina umat. Kiaina berhasil ngadidik umat. Tokoh masyarakat dan aparatur pemerintahna luar biasa ngadidik, ngabina, ngabingbing umat. Buktina alhamdulillah di dieu mah awewena kompak kabeh marake tiung. Alhamdulillah. Di dieu mah kabeh marake tiung. Alhamdulillah. Di dieu mah. Di dieu mah. Atau yang bisa balik di dia dekanya hoan sia ku aing nu tara biasa make tiung nage nyarareng soal atuh tong dibenerkeun jadi kanyahoan. Tapi alhamdulillah ibu-ibu harus banyak syukur jadi perempuan.
lamun haji entis ku Allah dijadikan awewe rek unggal penting aing sujud syukur ka Allah. Jadi perempuan itu indah Pak, dihormati Allah, diagungkan Islam, dimuliakan Rasul. Hidup di dunia tanpa wanita nggak ada artinya, betul? Hidup di dunia tanpa wanita nggak indah, betul? Makanya tolong catat, saya tanya orang Cidadap, hei orang Cidadap hayang asup surga, urusan surga tong pura-pura Pak. Sanu nyaho penting iya baginda Rasul hadir di Cidadap, miliaran malaikat ngurilingan kampung Cidadap. Saya tanya jawab yang kompak, hayang asup surga? Tapi asa banget surga di dia. Boro-boro orang wali anu hatena dibersihan tina sifat sirik, bidik, dengki, ujub, riya, takabur. Wali anu hatena dibersihan tina sifat hubud dunia, seraka duniawi. Wali anu hatena selalu usul di hadapan Allah. Wali anu diberi kemuliaan berupa karomah ku Allah. Wali masih gogorowokan hadapan Allah. Cek wali, ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, saya tidak pantas masuk surga. Wali tidak pantas asup surga. Komo orang Cidadap, komo iya, komo iya, komo itu tuh, komo iya ngomong. Apalagi saya yang berbicara, wali kita pantas asup surga. Tapi malam hari ini saya berdoa, ya Rabbana, dengan keberkahan bulan Mulud, dengan keberkahan orang Cidadap ngayakeun muludan, dengan kebagungan nabimu, dengan kebesaran nabimu, jadikan ieu kabeh nu hadir penting ayeuna dicatat ku Allah sing jadi ahli surga. Saya tanya jawab yang kompak, surga agung tidak? Mulia tidak? Suci tidak? Catat Bu, surga nu agung tadi teuneun hanapeun dampa suku malaikat. Allah menyimpan surga hanapeun dampa suku nabi. Allah enggak nyimpan surga di bawah telapak kaki Rasul. Allah teneuneun surga hanapeun dampa suku wali. Aya naon deui ieu? Sok-sok mangga-mangga. Ang. Sok, tenang lah, pi orang liwat lah kedap. Yuk sakali deui ibu bapak, surga ku Allah teu diteuneun hanapeun dampa suku malaikat. Allah enggak pernah neuneun surga hanapeun dampa suku nabi. Saya belum pernah menemukan hadis ayat surga diteuneun hanapeun dampa suku Rasul. Allah teu nyimpen surga hanapeun dampa suku wali. Allah teu nyimpen surga hanapeun dampa suku kiai. Tapi Allah ngahargaan awewe, Allah menghormati perempuan, Allah ngahargaan perjuangan dan pengorbanan seorang ibu. Hadis sahih yang mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga yang agung, surga yang mulia, surga yang suci disimpan ku Allah hanapeun dampal suku ibu-ibu. Entong ditempoan atuh nasi ibu eta jadi kikir. Kayak budak leutik ngadengieun balik ti dieu kokoreh kana suku indungna.
mana surga mah surga cek indungna coba tempo ku sia tah ieu budakna lieur ieu mah surga teh bareulah kieu bari hideung bau asem rorombeheun eta rorombeheun teh hese bahasa Indonesiana piraku perpecahan antar suku. Kamari kita tangga aing rorombeheun datang ke dokter dok eta rugina jadi dokter teh masuk universitas kedokteran itu mahal tapi nges jadi dokter nu sopan ke dokter nu nyebut mang dokter nu nyebut wak dokter kabeh ge dok eta teh lamun dokterna hiji lamun lobaan mah ngajajar dorok dok nah jadi kos kerupuk kulit dokter dok ada apa bu saya punya penyakit dok penyakit apa merombeh coba lihat tuh dok belah-belah kayak galengan sawah kata dokter itu mah obatnya gampang bu apa dok menggusruk nanti juga mencager jadi obat merombeh menggusruk al jannatu tata aqdamil umahat surga yang agung surga yang mulia dampa suku ibu-ibu artinya karidoan Allah diteunun dina karidoan inung. Makanya saya titip pesan ke orang Cidadap, hei orang Cidadap, rek lalaki, rek awewe, rek pameget, rek istri, rek kasep, rek gelis, rek parawan, rek bujang, rek rana, rek duda, tukang tani, tukang dagang, tukang nyolong, tukang nyopet, kiai, ajengan, ustad, abuya, santri, pejabat, rakyat yang tua, yang muda, yang miskin, yang kaya. Saya titip pesan ke orang Cidadap, hei orang Cidadap, tong macem-macem siapa nu jadi indung, letah indung mah seukeut. Sacidu metu saucap nyata ngomong naon jadi kenyataan tidak ada doa anu mampu nembus 7 lapis langit kecuali doa inung ke anak tidak ada doa anu mampu ngegeterkeun aras Allah kecuali doa inung ke anak dan tidak ada doa yang paling tinggi derajatnya di mata Allah ngan ukur doa inung kanu jadi anak. Seorang waliullah dari Yaman Al Habib Salim As-Satiri beliau pernah mengatakan dina kitabna Saur Habib Salim darajatna doa inung kanak ngeleuwihan doana 70 wali kutub. Makana hei orang Cidadap teangan ku dia arek doa kiai nu mana arek doa Habib nu mana arek doa abuya nu mana arek doa ustad nu mana arek doa ajengan nu mana arek doa ahli hikmah nu mana arek doa abah nu mana arek doa dukun nu mana tidak ada yang sanggup ngeleuwihan darajatna doa inung kanu jadi anak. Saciduh metuh saucap nyata ngomong naon jadi kenyataan boro-boro doa benerna pak doa salahna indung kanak dikabul Allah. Lamun aya indung nyeri hate ku anak kaceplosan ngomong jang cilaka sia saya berani bersumpah dengan nama Allah demi Allah lamun eta budak can menta hampura ka indungna memeh paeh sia kudu ngalaman cilaka heula. Lamun cek indungna jang balangsak sia saya berani bersumpah dengan nama Allah wallahi billahi wa rasuli demi Allah lamun eta budak can nyuu menta hampura ka indungna memeh paeh sia kudu ngalaman balangsak heula. Tidak ada dalam kamusnya jelema nu sukses di dunia jelema nu nganyeri indung bapak. Eueuh dina sejarahna jelema anu bahagia di dunia orang yang menyakiti hati orang tua. Hei pemuda, hei pemudi, silakan kalian baca sejarah, baca biografi orang sukses di zaman Nabi Adam nepi ka detik ayeuna. Jelema anu sukses, berhasil, bahagia adalah orang yang mengabdi dan membahagiakan diri kepada orang tua. Hadirin, letahna seukeut. Sacidu metu saucap nyata ngomong naon jadi kenyataan. Tingali kolot baheula pak ngubaran anak tara make dokter kuletah inung nage cager beledak budak tidagor karena tiang listrik benyo sagede bola kasti tara neangan dokter nyokot we buuk inungna gosok-gosok benyolna bari maca bismillah 2 jam kempes betul bu ayeuna marek diubaran ku buuk kumaha da buukna arareueuh atuh sia mah baheula mah budak nyeri panon sakit mata nggak pernah cari insto dan pisin dokter mata mah mahal diletak ku letah inungna nyokot daun seureum asupkeun kana cai cacrakeun kana panonna bari maca bismillah 3 jam sembuh
baheula mah budak raheut gudawang balaboran ku getih ayeuna mah lulumpatan ka dokter minta dijahit baheula mah budak raheut gudawang balaboran ku getih kana peso indungna jadi dokter lumpat pipireun iman nyokot daun babadotan kecek ku indungna ciduhan tapelkeun 2 poe garing nepi ka ciduh indung jadi betadin baheula mah budak batuk wae peuting batuk barang batuk isuk batuk sore batuk batuk teureun-eureun taraneangan dekosin jeung laserin apotek mah jauh ka rumah sakit eueuh BPJS ka puskesmas eueuh jeung ongkosna lamun budak batuk teureun-eureun indungna jadi dokter lumpat ka dapur nyokot cikur ngora gayem ku indungna geus lemes walkeun kana buir budak 3 poe pae manya cager wae eta mah penyakitna parah paru-paru basah naon hubunganana cikur jeung paru-paru atuh baheula mah budak asup angin nyeri beteungna kembung taraneangan diapet jeung dialet tolak angin mah teu wararauheun antangin ge can aya lamun budak asup angin beteungna kembung indungna jadi dokter lumpat ka dapur nyokot minyak tanah inget tuh Bu baheula mah budak kembung teh ku minyak tanah dulu saya waktu kecil sering kembung ibu saya lari ke dapur nyokot minyak tanah usapan beteung teh ku minyak tanah untungnya beteung aing teu diduruk minyak tanah bari diusapan teh bari dibacakeun doa baheula mah bahasana geuleun doa jampe ge jampe kolot baheula doana ge doa orang tua dulu lamun ceuk orang Cimande mah ngaranna teh jang jawokan tapi awas hei orang Cidadap ulang ngahina jang jawokan jangan menyepelekan jang jawokan ulang meremehkan jang jawokan naon sababna Allah tara ningali doana Allah teu ningali jampena tapi nu ditingali ku Allah ibuna anu hatena tulus ikhlas tanpa pamrih mencintai anak anu cai ketubannya pernah mengalir deras di waktu ngelahirkan anak anu getihna pernah ngocor can dibayar kuno jadi anak anu cai susuna 2 tahun disedot gratis kuno jadi anak anu cai panona pernah maruragan ti peuting waktu ngadoakeun anak seorang ibu yang hatinya tulus ikhlas tanpa pamrih mencintai anak aduh aing aya trek deui dieu resiko pinggir jalan tenan naon sok bere jalan ulah dibikeun jalanna baheula mah listrik ge eueuh baheula mah aya acara TV ge hitam putih eta ge hurungna lain make listrik make naon dah make aki lamun akina rek beak teh gamarna teh nyiut teh ngaletikan baheula mah acara TV teh nganukur hiji RT Uci RT Ukar RT Yadi RT Maman RT Engkos RT Solihin RT Wahyu RT Badru nepi ka RT Eman jeung RT Kamal aya di dinya naudzubillahi min loba budak mau ngaji gara-gara tip budak mau sekolah gara-gara tip ibu-ibu sia teu salat duha gara-gara tip masjid kosong gara-gara coba aing nanya khusus ibu-ibu jawab iya di masjid Cidadap lamun subuh aya 500 urang eueuh sing tarik ngajawabna beh kadengieun takut jejeber lalaki tah di masjid Cidadap lamun subuh aya 500 urang eueuh 400 300 200 100 urang 50 bisa laki sia kemarana atuh eta rek ka mana ceuk ka mana oh arek kiih cek aing ge ngaji teh make pempes atuh awas jangan dulu pulang sebelum ditutup doa ieu gagalna acara mau balik karak turun nu hadir baralik nu ngadoa terakhir kieu hulang-hulang sorangan awas nu balik ti heula dileg-leg jurig baralik deui
sieun sia ku jurig. Bu, boga salaki jam 5 subuh hees kene wae cek aing mah naheur cai leob. Jang naon sia gablek salaki tala salat subuh. Tapi memang benar Kiai akhir zaman. Kata Rasul, engke mah di akhir zaman memeh terjadi kiamat, catat ya. Rasul mengucapkan, memeh terjadi kiamat, masjid umat Islam megah, masjidnya mewah, masjidnya hebat, masjidnya gagah, tapi wahwa kharabun minal huda, dalamnya 00 alias nihil. Iya punten ya ka Pak RT, ketua pemuda KDKM ka Kiai, daripada masjid kosong engke deui ya, engke deui. Lamun orang Cidadap arek nyeun masjid, cek aing mah mending lobakeun tihangna. Keun teuing masjidna sagede kieu ge di jero tihangna 200. Atuh mending ge nu berjamaah salat rame-rame ku tihang atuh masjid teh. Paling aki-aki meureun asup tidagor deui, tidagor deui. Keun teuing aki-aki paeh tilu mada waktuna ieu. Menyedihkan, makanya hei bangkit pemuda, pemuda Cidadap bangkit, ramaikan masjid. Alangkah indahnya lamun di Cidadap nu sholawatan meme subuh budak ngora, anu adan subuh budak, anu komat budak. Punten Kiai DKM ajengan pengurus masjid, kalau memang di Cidadap aya budak ngora, bacaan Fatihana pas sehat, ilmu tajwidna luar biasa, ada masantren jeung sakola, sakali-kali ulah unggal poe budak ngora yang jadi imam, aya keneh kolot mah, sakali-kali berikan kesempatan anak muda Cidadap tampil ke depan untuk menjadi imam sholat subuh, supaya aya estafet kepemimpinan di mana kiai nu kolot gering maot aya gantina, baru akan tercipta qaryatun thayyibatun warabun ghafur. Betul, betul. Budak ngora ayeuna beda jeung budak baheula, Bu. Tadi abdi ngobrol sareng Pak Sastra, pendidikan sekarang budak ayeuna beda jeung budak baheula. Budak baheula mah boro-boro ngadenge sora guru, ngadenge lengkah guru ngadegdeg. Betul Pak? Budak baheula mah boro-boro ngadenge sora guru, ngadenge lengkah guru ngadegdeg. Budak ngora ayeuna ka ustad minta seuneu. Tadad sore seuneu sakalian jeung rokona. Goblok sih. Sok aya truk deui. Ngeunah kamu balik maloba istirahat. Budak ngora ayeuna mah beda jeung budak baheula, Pak. Ini loba anak muda, loba budak leutik, tolong dicatat. Saya berani bersumpah dengan nama Allah di hadapan warga masyarakat Cidadap. Nu ngaranna Haji Entis, umur geus 43 tahun, saya berani bersumpah demi Allah, sapanjang aing inget can pernah wani aing ngaliwatan bapak aing jalan hareup. Anak saya 3, Pak. Tapi saya menggigil kalau melihat orang tua. Daripada aing kudu ngaliwatan bapak aing jalan hareup kajen teu jadi ngaliwat. Makana keberkahan ayah saya rasakan sampai detik ini. Beda jeung budak ngora ayeuna, Bu. Bapana keur ngarokok bari ngopi jengkat hareupeun kolot tur kolot kadupak jumpalik bapana nangkarak.
ngan ukur dileret sorry beh masih mending nyebut babeh ka bapana bokap aya indungna nyokap aya akina nyakop datang ninina nyokep kayana ibu iya salah indung bapana kene baheula pan keur anyar panganten sok dilebay-lebay bahasa salaki jeung pamajikan jadi diikutin ku budak ai keur anyar panganten mapan bapak ge ku pamajikan teh dimanja dipuja menikos raja eueuh panganten anyar dahar di dapur di kamar kabeh oge salaki rek ka dapur teh pan ulaheun ku pamajikan ulah aa bau aceup cuih najis nyebut asup ge aceup anyar panganten maletah awet esok ngadadak monokan nyebut kancing lesot ge aa encing encot naon si encing encot kancing lesot anyar panganten mah salaki ka pamajikan nyebutna teteh pamajikan ka salaki aa teteh ayah ibu mama papa mami papi ami api emi bihun sakalitu nama komo panganten anyar ayeuna Pak panganten anyar ayeuna boro-boro abah geus kolot aing nu ngorang geus teu ngarti budak panganten ayeuna mah leuwih lebay bahasana salaki ka pamajikan mau kemana beb cek pamajikanna ke sini ai ibu nyaho teh sejarah ai jeung beb eta teh ngobrol kotok jeung bebek serius aing mah jadi ayam nanya ka bebek mau kemana beb cek bebek ke sini ai eta sia disebut bebek darah raik najis aing naudzubillahi min naon sababna budak ayeuna beda jeung budak baheula sabab kolotna ge beda nu baheula mah loba zik bareng yang kompak loba zik baheula nutuan pare dina naon nutuanana make naon nutuan pare dina lisung make halu bulurah baheula mah biwirna teh zikir makana pantes parena jadi pare barokah beasna ge jadi beas berkah saeutik mahi loba nyesa dihakan teh jadi panyakit da baheula mah eueuh panyakit aneh bisul teh kelas berat panyakit baheula mah aya nama panyakit teh rupa-rupa getih nararaek sakitu eueuh tarajean coba bayangkeun eta lamun getih aya tanggaan darah aya nu boga penyakit darah tinggi loba sia loba nu calon setruk di dieu mah tuh tenang untung ngonang aing ceramah ternyata ilmuwan Indonesia sekarang udah menemukan obat darah tinggi mah teu kudu ka dokter ka rumah sakit beak biaya minyak keletik tapi syarat ulah muliangan minyak kelapa geus kolot jadikeun minyak isuk sasendok lohor sasendok peuting rek sare sasendok nu boga darah tinggi nginum minyak keletik sapoe 3 sendok insyaallah getih moal naik-naik leueur sia cek saha cager atuh sia getih teh arek naik sorosod arek naik sorosod nu boga darah tinggi molotot urat ararasum eta iraha dokter ngasaan urat asam cikiih araramis najis eta meniku rajin dokter ngasaan cikiih kencing diabetes penyakit gul aneh baheula mah jelema ngadaharan gula ayeuna mah gula ngahakanan jelema ya ayana penyakit tupang berat-berat nasa dunia hiji deui ibu setruk boro-boro satruk saember ge berat penyakit ya penyakit sa mobil jigana gedeng deui penyakit satoronton jigana naudzubillahi min baheula mah eueuh naon sababna nutuan parena make lisung dina halu make halu biwirna zikir bari nutuan pare teh salatullah salamullah ala sholat ala parena jadi beasna diasupkeun kana boboko dikelek kana cangkeng lumpat ka susukan rek ngumah beas naon ngaranna ngumah beas eta bari ngisikan disusukan bibirna teh zikir tawasalna da kitu ngisikan mah tawasalna wabil
wakul bi beasna bersih bawa balik ka imana sakalian jeung cai beas da beusi salakina mah teh cai susu eueuh ting mah cai beasnya digulaan nepi ka imana asupkeun kana asupan baheula mah lain majikom bari ngahurungkeun seuneu dina naon nahau usum hujan mah suluh bararaseuh lila ka asakna teh tiupan hau teh ku nini kepoh aya hurung henteu leho sagede bohlam atuh leho pabelit jeung mehong bari beungeut nini boro-boro jelema ucing ge ngabiri gidik geus asak sanguna tungkepkeun kana dulang anu dulangna teh semplek saware gigirna make seng teh geuning sabelah bae digeberan make naon lain kipas hihid baheula mah eta teh ngakeul ngaranna oh lamun inung aing keur ngakeul abdi masuk cicing gigireun dulang ingsruk eta nu nguantungtungna diketuk-ketuk make uyah handeut-handeut ngeunah bae digeberan teh make hid ilahi sa minal wa min bi sangu dina dulang ditungtung digebel-gebel ku inungna huapkeun ngana bir budak bari pabelit jeung leho teu kudu make uyah da geus asin Allahumma sholli wa sallim wa barik pantes budak baheula mah soleh nurut ka indung bapana babakti ka Allah jeung ka Rasulna lulumpatan lain ka warnet lain budak baheula mah lumpat ke ka masjid ka mushola ka madrasah ka kiai ka ustad ka ajengan ka pasantren naon sababna letah inung da pamana seukeut ti mimiti nu tuan pare nepi ka ngahuapan anak kolot baheula mah zik bu makana budak baheula mah boro-boro ku doraka ku pamali ge sieunun kasep tong cicing lawang panto siapa mali bisi ngalong jodoh nepi ka ayeuna nu ngaranna Haji Entis mikirna ge 6.000 kali teu hayang ngahulung teu bukuh lawang panto naon sia ngahalangan batur kasep tong ngahakan caupang sisina bisi hirup disisikeun batur kasep tong ngadahar ceker hayam inget tuh tong ngadahar ceker hayam budak ayeuna mah ngahajakeun seblak ceker baheula mah teu meunang tong ngahakan ceker hayam siapa mali bisi tulisanna goreng makanan nepi ka poe ieu nu ngaranna Haji Entis aing teu beuki ceker hayam eueuh dagingan kasep tong heheotan di jero imah bisi teu boga uyah tong ngadekan lincar bisi dituding maling tong heheotan di jero imah bisi teu boga uyah tong ngeuretan ku kuti beuting bisi loba panyakit entong sasapu tengah peuting bisi hese milik entong lalangiran ngadar asem ti beuting bisi paeh inung entong ngadiukan bantal bisi bisul entong ngintip bisi bentil ngawararo baheula mah TK eueuh PAUD eueuh sakolaan langka universitas teu wararaweuheun rakyat loba nu bodoh tapi kolot baheula mah sukses ngadidik anak eueuh parawan keluar maghrib betul bu lamun aya budak parawan keluar maghrib teh era sadesa iur salemur bapana era inungna wirang aib untuk keluarga lamun aya budak parawan keluar maghrib bapana geus nulak cangkeng na panto bari panonna beureum jeung beungeutna gelis parawan-parawan sia keluar maghrib balik sia pamali besi dirau kelong inget teh bu parawan ayeuna mah kelongna diudag-udag da eta kelongna mau motor vario kelongna mawa beat kelongna mawa ninja komo lamun aya kelong mawa mobil Honda Jazz anyar jeung inung bapana lulumpatan eta mah naudzubillahi min naon sababna inung bapana geus poho kana zikir budak baheula mah budak leutik diajarkeun zikir umur 3 tahun diwauhkeun jeung Allah 4 tahun diwauhkeun jeung malaikat umur 5 tahun geus diwauhkeun jeung nabi umur 10 tahun dikaji sir ashabi sahabat-sahabat nabi dikaji sahabatna bu ayeuna mah muludan rame rajaban rame diperingati gegap gempita meriah tapi sayang 1000 sayang kiai loba keneh umat Islam nu nyaho nabi tapi teu wauh jeung nabi tahu nabi tapi enggak kenal nabi budak ngora ayeuna mah nyaho keneh ka artis daripada ka nabi nyaho keneh ka selebritis daripada ka sahabat nabi budak ayeuna mah nyaho keneh ka Ahmad Dhani daripada ka Nabi Muhammad nyaho keneh ka Ariel Peter Pan daripada Sayyidina Utsman ibu-ibuna sia nyaho keneh ka Ayu Ting Ting daripada ka Siti Fatimah nyaho keneh ka Dewi Persik daripada ka Siti Aisyah budak leutik nyaho keneh Upin Ipin daripada Hasan Husein
Betul? Betul. Coba ieu orang Cidadap ku aing dites ieu, mempenguludan. Nyaho kene ka artis apa ka nabi? Ibu jawab sing tarik. Ari anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah aya baraha? 10. 10 mah anak Mang Mamad. Anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah 10. Aya baraha? Genep 10. 7. 4. 11. Emang anak Nabi rek main bola sih 11. Nges kacau. Coba ibu-ibu jawab yang kenceng. Ari anak Ahmad Dhani Tisimaya aya baraha? Aya 3. Hiji al, 2 l, 3 cuy sia nyaho nu kitu mah. Ditanya anak Nabi Muhammad anu 10, anu 11, anu 12, anu genep, anu 7, anu 8. Geus lah, penting ieu ngaji sederhana saja. Ari ngaji mah kudu aya athar, kudu aya bekas. Balik ti dieu teh saeutik oge kumenangna ilmu. Geus penting ieu ilmuna balik ti dieu muludan sadayana apal anak-anak Nabi. Setuju? Jawab yang kompak, setuju. Mudah-mudahan Rasulullah pada malam hari ini gembira bunga ningali umatna apal ke anak-anakna. Yuk babarengan jawab sing tarik. Anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah aya gen. Sing tarik ngajawabna beberkah. Anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah aya gen. Kurang hitung hiji Siti Ruk. Saya nyebut Rukmini biasa. Anak Nabi Rukmini. Emang anak Nabi orang Serang. Hiji Siti Rukoy. Sing tarik Bu. Hiji Siti Rukoy, 2 Siti Jae, 3 Umukul, 4 Siti Fa, 5 Abdul Qasim. Kodir cenah sia. Umpang tarik napang salah. Muni pede kodir. Kembalikan dia. Hiji Siti Rukoy, 2 Siti Zae, 3 Umukul, 4 Siti Fa, 5 Abdul Qos, 6 Abdu. Ayah hiji deui anak Nabi ngaranna Ibrahim. Ibrahim itu lahir bukan dari rahim Siti Khadijah, tapi Ibrahim lahir tahun ke-8 Hijriah di Madinatul Munawwarah dari seorang wanita istri Rasul yang cantik jelita, orang Mesir, pemberian Raja Muqawqis, ngarana Siti Maryah Qibtiyah. Coba ku aing ditanya deui. Lahirna Kangjeng Nabi 12 Rabiul Awal malam Senin tahun 20 April 570 Hiji Masehi. Coba orang Cidadap ku aing ditanya, ari maotna Kangjeng Nabi tanggal baraha? Nah, maut Kangjeng Nabi tanggal baraha? Tanggal 4. 4 mah maut akisia kamari. Maut Kangjeng Nabi tanggal baraha? Tanggal baraha? 12 bulan naon? Oktober. Ayo bareng-bareng supaya balik ti dieu teh minimal nyaho wafat Nabi tanggal baraha. Yuk babarengan. Wafat dan lahirnya sama. Wafatna Kangjeng Nabi tanggal 12 Rabiul. Sing tarik 12 Rabiul. Poe Sen waktu duha. Duhur cenah. Sotoy. Menipang tarikna pang salahna dihur. Balikan ya gara-gara saya jadi gagal aing ceramah. Wafatna Rasul tanggal 12 Rabiul. Poe Sen waktu dikuburkeunana malam Rab. Kangjeng Nabi dikuburkeun malam Rab. Umur Kangjeng Nabi 63 tahun leuwih 4 po. Jadi Kangjeng Nabi umurna 63 tahun leuwih 4 po. Catat, umatnya tidak akan lebih dari itu. Umur Kangjeng Nabi 63 tahun leuwih 4 poe. Umatna moal leuwih teh eta. Makana awas. Mun penting ayeuna aya aki-aki. Nah. Umurna geus 63 tahun leuwih 2 poe. Nah. 2 poe. Bah, cicing tong mana-mana. Bah we 2 poe. Aki-aki ngadeg-deg.
hanya kal aing hadir muludan ieu umur aing ngadadak jadi 2 poe deui bah 2 poe pokona abah 2 poe deui bakal menang milik anu gede amin hirup deui yakin. Nah ini bukti bahwa kita tahu Nabi tapi nggak kenal Nabi, nyaho Nabi tapi teu wau jeung Nabi, beda jeung budak baheula. Budak baheula mah umur 3 tahun ku inong bapana ku guruna geus diwaukeun jeung Allah di masjid, di madrasah, di imah. Budak baheula mah gogorowokan Allah judak idambako moho lil kiamuhu yuk keluarkan suaranya bareng-bareng ilmu aliman samian 4 tahun budak baheula mah geus wauheun jeung malaikat Jibril Mikail Munkar Raqib 5 tahun budak baheula mah geus warauheun jeung Nabi. Saya dulu umur 5 tahun Pak memeh maghrib geus asup ke masjid gogorowokan make mik salemur kadenge makana punten ajengan Kiai DKM lamun aya di Cidadap aya budak leutik memeh maghrib rajin gogorowokan maca sholawat tong dicaram sanu nyaho nu gogorowokan di masjid memeh maghrib jadi ulama besar di Cidadap betul. Dulu saya 5:30 geus asup masjid gogorowokan umur 5 tahun Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Said Ab Ibuna Siti A dilahirkeun di wengi Senen tahun Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 budak baheula mah zikir dan saya yakin bulurah Pak RT Pak RW Indonesia teu eureun-eureun bencana musibah silih berganti datang ieu ku akibat umat Islamna loba tapi letana geus poho kana zikir. Kita masih ingat di Kecamatan Sumur Pantai Carita beak tsunami ratusan meninggal dunia betul. Ditambah deui di Cigudeg Bogor longsor ratusan meninggal dunia. Anyar kene kamari di Kecamatan Cugenang Cianjur catet orang Cidadap Allah ngancurkeun jelema teu kudu deket laut tidak usah dekat dengan pantai. Cugenang itu kota di tengah-tengah kota Allah ngancurkeun Cugenang teu butuh waktu sajam lila teuing ngancurkeun Cugenang teu butuh waktu 10 menit lila teuing bahkan 1 menit jadi lila teuing Allah hancurkan Kecamatan Cugenang cukup waktu 5 detik catat 5 detik diangkat bumina saeutik ku Allah digejretkeun ratusan meninggal dunia ribuan rumah jadi tanah lain ngan ukur imah 34 pesantren 34 pesantren luluh lantak menjadi tanah akibat naon umat Islam na poho kana zikir. Kamari Indonesia 3 tahun disiksa ku penyakit juri datang na riweuh balik na teu jelas dah betul betul si Ocin 18 276 negara beak dilanda corona hiji-hijina penyakit anu mampu mencegah jamaah haji teu bisa mangkat mau ngahaji si eta tah si Ocin 18 hiji-hijina penyakit anu mampu mencegah jamaah umroh terbendung eta si Ocin 18 276 negara beak nepi ka Indonesia nyieun peraturan ketat Indonesia ngayakeun program PSBB pembatasan sosial berskala besar muludan temen Rajaban ula nu hajat di udag ud saya tanya apa beres ku PSBB tidak
lila teuing eraeun pemerintah ganti PPKM. PPKM gitu beres, ganti PPKM level 4 jika bon cabe PPKM teh sakitu level 4 sia komo level 10 ngelel kabeh. Level 4 nggak beres, level 3, level 2, level 1. Baru 9 bulan kemarin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mencagup PPKM, selesai corona. Alhamdulillah. Saya tanya jawab nu jujur, gara-gara corona lieur teu? Sing tarik ngajawabna gara-gara corona lieur teu? Pusing teu? Nu dagang tepati rame dagangna, jawab yang kompak, betul. Nu ngojek jarang penumpangna, betul. Nu di pasar eueuh langgananana, betul. Tukang angkot bingung setoranana, betul. Tukang bisnis arareueuh duitna, betul. Catet ke orang Cidadap, boro-boro tukang dagang, boro-boro tukang bisnis, jangankan supir angkot, boro-boro tukang ojek, gara-gara corona mubalik kori bangkrut kabeh. Haram jadah tak corona. Kesel aing ka si eta tah. Ya ge tukang sound system bangkrut sia ge nyaho aing oge. Saya masih ingat Pak, waktu itu corona datang bulan Rajab. Jadwal saya sudah full 68 panggung Bu. Jadwal ceramah saya 68 panggung. Duit tunggul kan? 68 panggung, Serang, Tangerang, Pandeglang, Majenang, Majalengka, nepi ka Cirebon. Gara-gara corona batal kabeh. Pamajikan aing ngadadak jadi begang, kurang berkat. Kemana-mana riweuh kudu make mas. Bantuan kemana-mana riweuh kudu make mas. Keluar imah kudu make mas. Ka pasar kudu make mas. Ka balai desa kudu make mas. Ka kecamatan kudu make mas. Tetangga aing masker teu boga, kutang pamajikan dipake. Anu penting mah aya talian katukang. Bu, nepi ka gara-gara corona pemerintah bikin aturan, pengumuman masyarakat Indonesia wajib pakai bantuan-bantuan. Nu teman-teman didoakeun sia, balik ti dieu visual 8 sia. Masyarakat Indonesia wajib pakai. Mohon maaf Kiai, saya ketua MUI Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Sampai detik ini saya masih aktif di MUI. Lain 100% Bu Lurah, 1.000.000% gua yang didukung program pemerintah. Waktu itu masyarakat kudu pakai masker, tapi aya pertanyaan di aing, apa bener nu make masker dijamin moal kena corona? Apa bener nu rajin make masker dijamin tidak tertular corona? Apa bener nu make masker dijamin bersih corona? Kalau memang benar masker ngejamin tidak kena corona, kenapa 800 dokter di Indonesia nu kena corona? Apa dokter nyengsol make masker? Betul. Pemerintah nyeun aturan deui, masyarakat Indonesia wajib cuci. Punten Bu Lurah ya, saya sekarang punya penyakit lambung. Ieu teh gara-gara loba kokobok teu nyatu aing teh. Tapi pertanyaan dari saya, apa benar nu rajin kokobok moal kena ku corona? Apa benar cuci tangan menjamin tidak tertular corona? Apa benar nu rajin cuci tangan dijamin bersih corona? Kalau memang benar cuci tangan menjamin tidak kena corona, kenapa 1.800 lebih perawat di rumah sakit Indonesia nu kena corona? Apa perawat tara kokobok? Pak, kunaon Belanda 350 tahun betah di Indonesia? Karena Indonesia beunghar. Kunaon Jepang tahun-tahun jauh-jauh datang ke Indonesia 3 tahun setengah menjajah Indonesia? Karena Indonesia kaya. Kenapa setelah Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, imah tempat proklamasina pemberian ulama dari Yaman Syekh Faroj Martak, maca teks proklamasi atas izin para alim ulama tanggal 17 Agustus 1945. Umat Islam banyak yang tidak tahu, 17 Agustus 1945 bertepatan tanggal 9 Ramadan. Jadi Indonesia merdeka di bulan Ramadan. Ramadan teh bulanna umat Islam. Poena poe Jumat. Jumat itu Sayyidul Ayyam, Jumat itu milik umat Islam.
dibacakan teks proklamasi pada jam 10 waktu duha milik umat Islam, bulanna bulan umat Islam, poena poe umat Islam, waktuna waktu umat Islam. Tapi setelah Indonesia merdeka 48 49 daratang deui penjajah ingin merebut kemerdekaan. Kenapa? Indonesia kaya. Saya tanya, negara mana yang punya 37 provinsi? Teangan sadunia nu bogangan ukur hiji Indonesia. Saya tanya, negara mana yang dilintasi garis khatulistiwa ngabuktikan tanahnya subur? Indonesia. Saya tanya, negara mana yang lautannya luas? Indonesia. Negara mana yang lautannya kaya? Indonesia. Saya tanya Pak, negara mana yang satu negara punya 3 waktu? Hei, bisa aya budak mahasiswa, bisa aya pelajar, teangan kusia sadunia sanegara boga 3 waktu. Indonesia. Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Dan saya tanya, negara mana anu boga 17.000 pulau? 17.000 pulau ngan ukur Indonesia. Saya tanya, negara mana yang punya ribuan suku bangsa? Indonesia. Di Indonesia mah ibu bapak suku bangsa teh loba. Suku Sunda, suku Jawa, suku Irian, suku Papua, suku Maluku, suku Hayam, suku kene tau ge, suku Embe, suku Sapi, suku Kebo, suku Hidung, suku Jebrag, suku Roromeheun, loba. Saya tanya, negara mana yang punya ribuan bahasa? Jawab yang kenceng, Indo. Saudi Arabia beunghar Pak. Tapi Saudi Arabia beda jeung Indonesia. Saudi Arabia mereka kaya, boga kekayaan nganukur di jero bumi. Yang mereka punya emas hitam, minyak bumi. Di luar bumi tanahnya tandus, gersang, panas. Saya pembimbing haji dan umroh, bisa setahun 5 kali saya bolak-balik ke Mekah. Coba tanya kakang haji, tanya kanungus umroh, lamun naik bis di Jidah ke Madinah, di Madinah ke Badar, di Badar ke Mekah, di Mekah ke Toib, di Toib ke Damam, di Damam ke Gasim, di Gasim ke Riyadh. Tingali sepanjang jalan, anu katingali lain sawah, anu katingali lain kebon cau, anu katingali lain kebon dangder, anu katingali lain kebon kadu. Tapi yang kita lihat sepanjang jalan di Saudi Arabia hanya hamparan padang pasir yang luas, tanahnya tandus, tanahnya gersang. Kemarin sebelum mulut saya umroh, cuacanya panas Bu, 48 derajat Celcius sampai 49 derajat Celcius. Keluar hotel asanya nghareupan durukan Kang. Tapi ngeunah lamun di Saudi panas, ngarokok teu kudu make korek. Serius, toelkeunna kana batu. Henteu hurung potongna make hurung atuh. Piraku aya rokok ditoelkeun kana batu hurung, potong. Tapi hebatna Saudi Pak, sanajan Saudi Arabia tanahnya tandus, mampu ngagaji imam besar Masjidil Haram 3,8 miliar per bulan. Punten Kiai, gaji imam Masjidil Haram di Mekah 3,8 miliar per bulan. Lamun aing boga gaji 3,8 miliar, oh, pamajikan aing 80 genep. 3,8 miliar. Ya jigana randa Dewana Salam jeung Cidadap bea ku aing kabeh. Gaji imam Masjid Nabawi di Madinah jangan macem-macem Bu, 2,7 miliar per bulan. Ya masjid dipakai Jumat tuh. Ya masjid dipakai Jumat tuh. Di Cidadap aya masjid dipakai Jumat tuh. Pinahkeun ke Saudi. Naon di dieu gajihan. Di Saudi Arabia lamun aya masjid dipakai salat Jumat, lamun aya masjid dipakai Jumatan, imamna digaji ku pemerintah Saudi 230 juta per bulan. Aing nanya, di Cidadap gaji imam bara duit. Lain serius ya, bara duit gratis. Uyuhan jerek jadi imam. Mereka elehkeun ku WC ge di Palabuhan sakali ki 3.000. Tapi inilah hebatnya kiai di Cidadap, hebatnya kiai di Wonosalam, hebatnya kiai di Malingping, hebatnya ustadz di Indonesia, hebatnya ulama di Indonesia. Di Cidadap, kiai, ajengan, ustadz, imam, ulama siap mengabdikan diri kepada umat di Cidadap 24 jam full, tanpa dibayar, tanpa digaji. Berikan tepuk tangan untuk guru-guru kita ustadz di Cidadap. Luar biasa. Tapi Saudi Arabia sanajan beunghar Pak, bahasana nganukur hiji Arab. Arab lain milik Saudi.
Yaman bahasa Arab, Palestina bahasa Arab, Suriah bahasa Arab, Syria bahasa Arab, Abu Dhabi bahasa Arab, Dubai bahasa Arab, Irak bahasa Arab, Iran bahasa Arab, Kuwait bahasa Arab, Qatar bahasa Arab, Oman bahasa Arab. Tapi di Indonesia beunghar nagara nganukur hiji bahasana 1120 genep bahasa. Aya bahasa Sun, bantuan aya bahasa Sun, Jaw, Iri, Papu, Maluk, Madur, Makas, Manad, Aceh, Lampung, Padang, Batak, Dayak, Minahasa, Palembang, Jambi, loba. Tapi nupang beungharna bahasa sa Indonesia nganukur hiji bahasa Cidadap. Bahasa Sunda mah beunghar Pak. Sunda teh macem-macem, aya Sunda Banten jeung Sunda Bogor bed. Ya saya ceramah pakai Sunda Bogor. Bogor sarua jeung Banten kasar, sabab orang makhluk kasar. Makhluk halus mah juri ga aing atuh. Sunda Bogor jeung Sunda Cianjur bed. Cianjur malem, Cianjur menyebut irungnya non Bu. Lain pangamung di Cianjur mah rorompok korong. Cianjur lemas. Di Sunda menyebut dahar geloba. Dahar, daang, emam, mamam, tuang, nedak, ngawadang, nyatu, jajablok, lolodok, tetekek, ngelebok, gagares, madang. 14 dahar rungkul. Bahasa Indonesia menganukur hiji makan deui. Kiai lagi makan kambing, lagi makan tuh kiai jeung embe jadi sarua. Pak Camat lagi makan bebek, lagi makan eta camat jeung bebek jadi mirip. Di Sunda mah henteu, kiai nuju tuang, Pak Camat nuju tuang, budak keur emam, bapak keur dahar, manila keur lolodok, doma keur nyatuan, bangsat kerja jablok, jablay keur ngalebok. Beda. Ngan eta orang Sunda teh lamun ka Jakarta sok ngerakeun. Orang Cidadap teh lamun ka Jakarta sok ngerakeun. Saya teh sok ngerakeun. Sok mawa penyakit. Penyakit mah. Saya mah ini mah ya begitu mah. Ayo we sia mahna dibawa-bawa. Ngan aing sok kesel oge ka orang Sunda. Orang Sunda teh penyakitna belagu sok tahu, Pak. Kadang-kadang nini-nini teu bisa bahasa Indonesia sok maksakeun. Kamari kita tengah aing nini-nini gogorowokan ke orang Jakarta lebaran haji pan ngerakeun Pak. Bari ngogorowok teh. Hei, jangan main ke sana. Di sana jalannya leueur. Eta aya bahasa Indonesia. Nanti kamu tiko sewat. Mohon maaf Ibu, saya ini asli darah Sunda. Punten kasepuhan, abdi asli di Cimande. 17 turunan aing mah asli Cimande. Saya dilahirkan di Cimande, dibesarkan di Cimande. Sampai saat ini tempat tinggal saya Cimande. Dan saya bangga jadi orang Cimande. Kenapa saya bangga? Orang Cidadap kudu nyaho sejarah. Pencak silat tertua di dunia. Dengekeun, lain Indonesia Pak. Pencak silat tertua di dunia. Itu pencak silat kampung saya Cimande. Dan Cimande itu terkenal dengan panti rehabilitasi patah tulang. Karena Cimande boga minyak manjur Bu, Cimande. Jadi urusan potong suku, potong pingping, potong bitis, potong tak-tak, potong cangkeng, potong asal potong hulu we. Eta kampung aing bagianana. Dan munten kasepuhan, saya dilahirkan bukan dari keluarga besar ulama. Saya lahir bukan dari keluarga besar pesantren. Saya dilahirkan dari keluarga besar pelatih silat dan ahli patah tulang. Kakek saya itu generasi kelima dari Karuhun Cimande. Namanya Abah Haji Humaidi. Meninggalnya usia 114 tahun, ahli patah tulang. Sapoe waktu kakek saya ada ratusan pasien ngantri untuk berobat. Dilanjutkan oleh anak-anaknya termasuk bapak saya. Jadi bapak saya ahli patah tulang, uak saya ahli patah tulang, mamang saya ahli patah tulang, aing boga lanceuk saya ahli patah tulang, adik saya ahli patah tulang. Ngan aing nu teu bisa. Serius aing mah teu diajar. Ulah turun panggung siamaren tadi urut teu bisa aing mah. Aing mah ahli patah hati. Jadi giliran randa parawan dinyenyeri tah aing bagianana eta mah. Bapak saya ini udah sepuh Bu, usianya 73 tahun. Ai pasien loba. Kadang-kadang aing geus kolot mah bahasa Indonesia sok ngacapruk. Aya pasien di Jakarta datang dengan bangganya bapak saya ngomong, "Ayo, silakan nangkuban."
pasien ngahulang naon kuban. Untung abdi sok hadir, tengkurep eta pasien tengkurep, pas tengkurep ngaliuk deh eta pasien. Mau diapain saya Pak Haji? Kata bapak saya, ya mau saya derak-dekin. Eta derak-dekin bahasa Indonesia naon? Itu bahasa. Saya tanya negara mana yang tanahnya subur, jawab sing tarik Indo. Negara mana yang tanahnya makmur, Indo. Negara mana yang serba ada, Indo. Aing nanya di Indonesia naon nu eueuh, cau aya Bu, nangka, kadu, rambutan, dukuh, peteuy, jengkol, dangdeur. Eta nepi ka dangdeur aya. Di dieu dangdeur aya. Di dangdeur ngeunah dikulub, ngeunah digoreng. Dihakan, heuh bener dihakan. Rek dikulub, rek digoreng, geus sia teh dihakan. Aneh-aneh wae. Tapi sanajan Indonesia tanahnya luas, tanahnya bergizi, tanahnya sehat, 3 tahun Indonesia disiksa ku corona. Betul? Betul? Timbul pertanyaan ti orang Ciradap, orang ngaji, Kiai, kumaha carana orang Ciradap sehat jasmanina, rohanina kuat, kampungna jauh dari musibah dan bencana? Jawabanana orang tanyakeun ka Allah, tanyakeun ka Allah mah tarabo, Allah tara ingkar janji. Innallaha la tuhliful mi'ad. Allah enggak pernah bohong dan Allah enggak pernah ingkar janji. Baca Quran. Jawabannya na Quran, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Berbahagialah buat orang yang menjaga kebersihan, berbahagialah buat orang yang bebersih, berbahagialah buat orang yang bersuci, berbahagialah buat orang yang berwudu. Lamun umat Islam di Cidadap, awakna hayang sehat, rohanina hayang kuat, kampungna hayang jauh dari bencana dan musibah. Nomor kahiji umat Islam na kudu rajin wud. Jawab yang kompak, kudu rajin wud. Ke corona pemerintah di tanah kokobok doang. Lamun corona nempena leungeun kokobok beres. Pertanyaan ti aing, kumaha lamun corona nempena ceuli? Apa pemerintah gogorowokan? Masyarakat Indonesia sekarang wajib cuci ceuli. Asup ke balai desa ngumah ceuli. Tapi Islam mah komplit. 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, Nabi urang nu penting ieu kurang diagungkeun jeung dimuliakeun hari lahirnya baginda Nabi. Boro-boro corona ngaranna ge can aya, boro-boro ngaranna kabayang ge henteu, tapi Kangjeng Nabi sudah mengajarkan ke umat Islam kumaha carana kokobok yang baik. Lain ngajarkeun kokobok doang, umat Islam diajarkeun cuci mulut yang baik, cuci hidung yang baik, cuci muka yang baik, cuci tangan sampai sikut yang baik, cuci kuping yang baik, cuci kepala yang baik, cuci kaki yang baik. Hei bulurah, sampaikan kepada pemerintah, jangan kau ajarkan Islam cuci tangan. Di Islam boro-boro cuci tangan, cuci cokor diajarkan ku Islam. Betul? Mun corona nempena letah umat Islam mah kekemu nyokocai sasiuk, asupkeun kana baham, kucrak kiri, kucrak kanan, kucrak hareup, kucrak tengah, kucrak kana elak-elakan. Eta corona di jero lieureun, gubrak ka ditu, gubrak ka dieu, kaluar paeh. Corona nempel na irung, nyokot cai sasiuk, teuneun handapun irung sedot, entong tarik teuing, teuneun di tengah-tengah, jepit ku tungtung curug, tutung jempol, awahan sing tarik, wait, jering 17 kilo, corona kabur. Corona nempel na pipi, na tarang na gado. Saya tanya, jawab jujur, pernah nggak pemerintah nyuruh cuci muka? Islam goslul waji ngomah banget. Corona nempel nasiku, pemerintah di tanah kokobok doang, Islam mah komplit. Goslul yadeni ilamir pakoini aing ngomah leungeun ku nepi kana sikut. Mazhab Imam Syafi'i mah nyunahkeun kudu leuwih ti siku. Corona nempel na ceuli ngomah ceuli, corona nempel na buuk ngomah buuk. Mazhab Imam Maliki jeung Hanafi mah ngawajibkeun buuk teh kabeh. Corona nempel na suku ngomah suku, goslul rijlaini ilal ka'baini ngomah suku kudu nepi kana mumuncangan. Teh hese bahasa Indonesiana mumuncangan. Ai muncang teh kemiri, jadi nyuci kaki sampai ke kemiri-kemirian. Jadi di mana cicingna corona buat yang rajin wudu? Sapoe 5 kali umat Islam wudu, tambah ku salat duha 6 kali, tambah ku tahajud 7 kali. Can di Cidadap aya nu paeh sapoe 17, wudu deui. Di mana cicingna corona? Yang kedua supaya singkat, wajah karos marobihi,
umat Islam kudu loba eling ka minta jawab semangat kudu umat Islam kudu loba eling ka au. Saya tanya nu nyieun langit saha? Sing tarik nu nyieun langit saha? Nu nyieun bumi saha? Nu nyieun dunia saha? Nu nyieun manusia saha? Nu nyieun panyakit saha? Nu nyageurkeun panyakit saha? Anu ngancurkeun panyakit saha? Kabeh Allah kunon make sieun panyakit umat Islam. Hirup sesuai dengan aturan Allah. Allah yang maha penyembuh, Allah yang maha mengobati. Makana umat Islam teh kudu rajin maca Qur. Hei, kompak, kudu rajin maca Qur. Maca maca sholawat bulan mulud. Hadirin, Allah nyieun malaikat dua khusus. Dengekeun ieu. Allah nyiptakeun malaikat khusus dua. Tugas tangan ukur nyampe-nyampekeun sholawat ke Rasulullah ke Madinah. Lamun aya umat Islam di Cidadap isuk-isuk ngomong sallallahu ala Muhammad, dua malaikat ngajol ke Madinah. Ya Rasul, si Anu bin Anu di Cidadap maca sholawat. Cek Rasul diterima. Engke sore aya di ibu-ibu ngomong sallallahu ala Muhammad, ieu malaikat ngajol di ke Madinah. Ya Rasul, aya bi Anu binti Anu maca sholawat. Terima, diterima. Subhanallah. Kerjaman corona aya sholawat, laku tak sholawat. Padahal ini sholawat ciptaan ulama baheula. Aya nu nyebutkeun ieu sholawat ciptaan Habib Abu Bakar bin Salim. Anu nyebutkeun ieu sholawat ciptaan Syekh Dardir. Ngaran sholawatna Tibil Qulub sholawat sipa. Lamun orang Cimande nyebutna sholawat dokter, Pak. Sabab penyakit naon cager ku sholawat sipa. Habib Abu Bakar bin Salim pernah nyarios dina kitabna, saha jelema anu maca sholawat sipa 11 balik ngesolat, jangankan penyakit johir, penyakit batin Allah sembuhkan. Bisi aya di antara orang boga penyakit jantung tong sieun. Jantung nu boga lain dokter, nu nyageurkeun lain dokter. Dokter itu hanya syariat, tapi yang maha penyembuh adalah Allah. Bisi aya nu boga penyakit jantung tong sieun 11 balik ngesolat, baca sholawat sipa, minta ke Allah, ya Allah sembuhkan jantungku dengan keberkahan sholawat. Boro-boro nyageurkeun jantungna nyieun makhluk sakilobana Allah teu bingungeun. Bisi anu boga penyakit darah tinggi, diabetes, asam urat, kolesterol, ngesolat baca 11 balik sholawat sipa, minta ke Allah, ya Rabbana dengan keberkahan sholawat sipa, dengan keberkahan sholawatmu sembuhkan penyakit nu aya awak abdi. Allah jamin Allah sembuhkan. Jangankan penyakit johir, penyakit batin, Pak. Sirik, pidik, dengki, ujub, ria, takabur, jahil, kaniaya, jolim, kabatur, nyeri hate, punungan, baperan, tekaopan, sholawat sipa. Saeutik-saeutik masang status, saeutik-eutik masang status. Salaki asup angin, lain dikerok, dipoto. Suamiku masuk angin, alhamdulillah enggak masuk Kristen. Sholawat sipa. Aya penyakit tuh penting ieu kudu dipicen ku orang Cidadap. Awas, ieu penyakit bahaya Bu, berat ieu penyakit. Nyiksa kana sirah, rungseb kana hate, kana awak ruksak. Penyakit sirik, pusing mikirkeun hirup batur. Eta kudu dipiceun. Tatangga meuli motor sia nu ngagerung. Tatangga meuli termos sia nu ngagolak. Tatangga meuli kulkas sia nu beku. Tatangga nyieun imah sia nu setruk. Tatangga meuli mobil make sia nu paeh atuh. Nah jadi urang nu riweuh ubaran ku sholawat sip. Sing tarik ubaran ku sholawat sip. Yuk penting iya orang baca, nu di tukang, nu di tengah, nu di hareup, nu gigigir, semuanya baca sholawat sipa. Urang usir penyakit-penyakit nu aya di Cidadap, amin. Urang usir penyakit-penyakit nu aya dina hate urang, amin. Kita usir penyakit nu aya dina awak urang, amin. Yuk baca sholawat sipa babarengan. Allahumma sholli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Minta ke Allah wa Allah abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala washabihi
angkatkan pandanganna supaya dikabul doa orang. Allah ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Minta ke Allah bareng-bareng. Wa Allah abdani wa nuril iha wa ala sakali deui khusus nu boga panyakit minta cager penting ayeuna berkah Rasul. Allah nu keur gering sing husu minta cager. Allah Muhammadin tibbil qulubi. Yo nu gering husukeun minta cager. Wa Allah wa nuril wa diyaiha wa ala Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nu katilu pasolla kudu rajin salat nu 5 waq. Hei orang Cidadap ramaikeun mes salat nu 5 waq tambahan ku salat sun, salat tahaj, salat du, salat tas, salat haj, salat taub. Lamun umat Islam di Cidadap nyekel nu tilu, hatena selalu ingat kepada Allah, loba zikir ke Allah, memperbanyak wudu dan memperbanyak salat, dijamin ku Allah ieu kampung Cidadap jauh dari bencana dan musibah, masyarakatna sehat rohani dan jasmani. Amin. Hadirin, sebelum saya akhiri, yuk orang babarengan ngaoskeun istighfar. Saya minta jangan dulu bubar sebelum ditutup doa, karena acara intima doa ulah tadi sajam 2 jam nungguan kulit daging tulang, ulah tulang diletakkan, kulit digeregetan, daging digegelan, ai pasrek dibere sumsum baralik. Sumsum teh tulang, jeroan tulang. Doa muhul ibadah, doa teh sumsumna ibadah. Ulah sajam 2 jam tadi narumuan orang Cidadap, orang Wanasalam jeung orang yang lainnya. Cangkel dipaksakeun, harudang dikipasan. Nungguan rahmat, nungguan berkah, nungguan ampunan dosa, nungguan kabul doa. Pas acara inti terakhir, waktu dibacakeun doa, Allah rek mere rahmat, Allah rek mere berkah, Allah rek ngabulkeun doa, Allah rek ngaijabah doa, Allah rek ngahampura dosa, urang geus di jalan balik. Akhirna balik ka imah nganukur mawa berkat teu mawa berkah, nganukur mawa capek teu mawa hade. Makanya yuk urang babarengan malam hari ini, tubu ilallah taubatan nasuha, tobat ke Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Urang bacakan istighfar, al mustaghfiru minaz zanbi kaman la zanbalahu. Istighfar tina dosa sarua jeung eueuh dosaan. Ceramah simkuring sajam 15 menit para roho deui minimal. Balik ti dieu ibu bapa sadayana nu hadir kayaumi waladatu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa. Sadayana dikabul doa, dipanjangkan umur, sehat walafiat, kabul cita-cita. Amin. Yuk orang ngaoskeun istighfar. Saya minta nggak ada yang jalan-jalan. Eueuh anu heureuy. Era di hadapan orang aya Rasulullah dan malaikat. Iraha deui istighfar orang diaminan ku Rasul dan malaikat kecuali malam hari ini. Sadayana istighfar, ingat-ingat dosa, mudah-mudahan dosa-dosa orang sadayana dihapus ku Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Sadayana angkat pandanganna ngadoa sing husu. Robbi
zidni istajib doana ya Rabb wa wafiqni amalan makbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Istighfar sadayana istighfar maulid Nabi nu jadi buktina dosa mbamu hoyong diampura kampung Cidadap nu jadi saksina tobat hambamu hoyong diterima jauhkan hambamu tina ajab neraka. Istighfar sadayana istighfar angkatkeun pandanganna urang ngadoa babarengan yakinkeun dina hate malaikat dan rasul aya di hareupeun urang. Doa nu diaminan ku malaikat dan rasul mustahil ditolak Allah. Mudah-mudahan penting ayeuna Allah mukakeun 7 panto langit untuk menghadirkan doa kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan penting ayeuna doa orang menjadi doa yang paling makbul, yang paling mustajab di antara doa-doa orang. Saya yakin nu hadir di dieu anu keur boga masalah. Jangan pernah mengatakan orang boga masalah besar, tapi katakan kita punya Allah yang maha besar, yang maha menyelesaikan masalah. Sim kuring yakin di dieu anu keur boga penyakit, anu keur boga kariweuh, anu keur boga kanyeri, anu boga susah, anu boga cita-cita, anu boga keinginan, anu boga dosa. Urang curahkeun penting ayeuna di hadapan Allah, di hadapan malaikat, di hadapan Rasul. Saksina langit jeung bumi, urang hayang benar-benar diijabah doa pada malam hari ini. Saya minta di saat saya menyebutkan lafaz ya Allah sakali deui, di saat saya menyebutkan lafaz ya Allah, tungkulkeun sirah, pereumkeun panon, husukeun hate. Tundukkan kepala, pejamkan mata, husukan hati. Tong luak lieu ka kenca kakatuhu. Kenteuing gigireun urang anu keur ngobrol mungkin dia tidak punya malu di hadapan Rasul. Besi aya gigireun urang masih kena ngobrol seserian, biarkan. Mungkin Allah termasukkeun cahaya taufik hidayah kana hatena supaya ngarasakeun nikmat na ngadoa usul di hadapan Allah. Karena di poe kiamah umat manusia di yaumil hisab dipanggil hiji-hiji ku Allah tanpa babaturan, tanpa teman, tanpa orang tua, tanpa pembela. Dipenta pertanggungjawaban seorang-seorang di hadapan Allah. Makana hadirin, di saat simkuring nyebut ke lafaz ya Allah, tungkulkeun sirah, pereumkeun panon, husukeun hate. Tong luak lieu ka kacakatuhu. Sok ngajerit babarengan kabeh. Nu boga dosa bejakeun, nu boga kanyeri bejakeun, nu boga kasusah bejakeun, nu boga masalah caritakeun, nu boga keinginan caritakeun, nu boga cita-cita bejakeun. Mudah-mudahan doa penting ieu menjadi doa yang paling mustajab di antara doa-doa orang. Amin. Mangga husukeun hatena, bersihkeun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultani. Allahumma gfirli. Hadirin, besi anu pernah nyeri inung bapak inget-inget di dosana. Besi anu pernah nyentak ka inung bapak inget-inget di dosana. Besi anu pernah berbuat dosa ka inung bapak inget-inget di dosana. Besi anu pernah doraka ka inung bapak inget-inget di dosana. Besi anu pernah murageun cai panon inung bapak inget-inget di dosana. Hadirin, ridallah biridul walidaini, karidhoan Allah tergantung karidhoan nu jadi inung bapak. Sanajan orang Cidadap penting dipakai tahajud, berang dipakai puasa, munga haji tiap tahun, umrohna tiap bulan, sodakoh miliaran, pengajian teureun-eureun, zikir unggal waktu, tapi lamun nganyerikeun hati inung bapak, dalapan pantos surga ditutup ku Allah. Hadirin, hadirin, sok inget-inget di kalakuan orang ka inung bapak, inget-inget di akhlak orang ka inung bapak. Coba bayangkan deui perjuangan dan pengorbanan inung bapak ka urang. Sim kuring yakin nu hadir kabeh boga mata hate nu pang jero-jerona hate. Coba bayangkan ku hate anu bersih, bayangkan ku hate anu suci, di hareupeun urang penting ayeuna keur nangtung inung bapak urang. Coba tingali pamenteu inung urang, bedegong anak lamun teu bisa ngabayangkeun wajah inung bapak, tatap wajah ibu urang, tetep pamenteuna. Seorang wanita yang begitu lembut, nunya ahna can pernah parem ka urang, yang sayangna tidak pernah terputus ka urang. 8 bulan ngandung, belaan paeh jeung hirup ngaluarkeun urang. 2 tahun nyusuan urang, urang gering diubaran, urang lapar dihuapan. Ibu urang nu ngajarkeun urang dahar, ibu kita yang mengajarkan kita berjalan. Urang labuh lain dibentak tapi ditangkep, dicium, nepi ka urang dewasa. Naon nu pernah dibikeun ka inung? Apa yang pernah kita berikan kepada ibu? Ngan ukur nganyerikeun, ngan ukur nitah, ngan ukur nyusahkeun, boro-boro ngaumrohkeun jeung ngahajikeun. Nyieun inung tersenyum, kadang-kadang urang teu sanggup. Kumaha lamun inung urang maot, urang can pernah nangkep, memeluk erat, bersujud, bersimpuh, minta maaf dengan dosa nu pernah kurang dilakonan. Hadirin, sabelahna aya bapak urang. Coba tingali pamenteu bapak urang, tatap wajahnya. Kadang-kadang orang deket kene ka inung daripada ka bapak, kadang-kadang orang nyaah kene ka inung daripada ka bapak. Padahal berang penting sore isuk siang malam nu aya dina sirah bapak teh nganukur anak jeung anak. Tapi sementara anakna nganukur nipu, ngabohongan, nepi ka beak harta bapak gara-gara kelakuan orang. Kadang-kadang orang tua tidak paham, kadang-kadang anak teu apal, kadang-kadang anak teu nyaho. Bapak keur neangan nafkah, disentak-sentak ku batur, dibentak-bentak ku batur, ditunjuk-tunjuk ku batur, nepi ka pernah maruragan cai panon jeung cikesang bapak gara-gara kelakuan anak. Hadirin, kumaha lamun bapak urang maot, urang can pernah nangkep, nyium, memeluk erat, bersujud, minta hampura dengan dosa yang pernah kita lakukan. Waktuna ayeuna mempeng di aleupeun urang aya Rasulullah dan malaikat, Allah nyaksian. Coba bayangkeun ku hate, penting ayeuna urang nangkep inung bapak urang, tangkep, ciuman, minta hampura. Mudah-mudahan ngabayangkeun nangkep inung bapak jadi tetebus dosa-dosa urang ka inung bapak. Ucapkeun dina hate doa nu khusus jeung husuk. Mudah-mudahan doa penting ieu nu ngahancurkeun dosa-dosa urang ka inung bapak. Sok bayangkeun ku hate, tangkep, cium, disaksikan malaikat dan Rasulullah. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira bi barakatin nabi bi mujizatin nabi bi syafaatin nabi bi barakati zahri maulidin nabi hasil maqasidana ya Allah. Mangga ngadoa masing-masing. Nu boga nyeri bejakeun, nu boga kasusah bejakeun, nu boga masalah bejakeun, nu boga penyakit bejakeun, terutama nu boga dosa bejakeun. Malaikat jeung Rasul penting aya ngaminan doa urang. Allah Maha Kawasa,
Allah maha kuasa sahanu nyaho peuting ieu Allah ngahadirkeun arwah inung panangan muragkeun cai panon ngucapkeun amin 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 karena bungah ningali anakna bisa ngadoa husu hareupeun Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata ma'al abrar ya jiju ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tong kabubar bacakan suratul Fatihah ku hate anu husu. Mudah-mudahan Fatihah nu jadi anak ka jadi kolot jadi kado terindah malam hari ini untuk orang tua kita nu araya keneh sing palanjang umur nu tos teu aya kengeng rahmat dan magfirah di alam kubur. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin shalihah ila hadratil habibah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ali kubur hususon. Bapa nu tos maot sebutkeun ngaranna wa ila arwahi ali kubur hususon inungna nu tos pupus sebutkeun ngaranna. Ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum ij'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufari niran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya amin. Qabul qabul qabul. Mudah-mudahan ya kampung jadi barokah nu hadir sadayana panjang yuswa qabul doa. Sakitu pihatur kirang jeung langkung nyuwun kirang nabodo sim kuring langkung izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq liqawamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.